Pang deui dina acara anu maneh nyaeta Dongeng Sunda Manggiok. Dongeng Sunda Manggiok dihaturkeun ngalangkungan channel YouTube-na Manggiok. Carios anu kapihatur muja kasiluman kita karya Ukra Sumaniarja. Muja kasiluman buta atanapi nyupang teh nyaeta nyarioskeun lalampahan hiji jalma anu geus teu kuat andangan hirup larabalang sak dalam pawenangan. Cuprikatlah nak manehna kolung ngorban ke nyawa bikin dieun tumbal geratu buta kaasung jadi anak jeung pamajikanana. Sumangga tiasa di Bandungan dina channel YouTube na Manggiok dina acara Dongeng Sunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun kumaha dararamang. Nuhun atuh upami dararamang mah eta pisan anu diharap ku Manggiok sapara kanca di studio. Mitra kaum dangu, urang teraskeun deui kadongeng teh nya. Etang tambah ngaburayot kamari teh nyaeta duagikeun ka sirana di bulan kusimut ngahod-hod siga anu kabulusan awahing kusieun upami dapatna duagikeun ka dinya nya mitranya atuh sumangga mitra supados teh nyangklong teuing kana waktos urang lajengkeun deui urung mitra. Ardasim cek anu di luar harita kadenge gura-gero ka Mang Ardasim. Saha Mang Ardasim harita baricung udang tina dipan pangsareana aju muruka panto hareup kolotrak panto dibuka bray kacangan ku lampu tempel di jero imah diburuan geus loba jelema. Awakna jarangkung gede beungeutna barengis jeung baru diamprotan bari pakaianana siga ponggawa kerajaan zaman baheula. Karawak harita jalma nu aya hareupeun Mang Ardasim nyaeta pisan utusan Prabu Kaladurja pikeun mapag Mang Ardasim. Saha nya deh saha cek Mang Ardasim harita geumpeur teu kudu luba tanya. Silaing penting ayeuna kedeh kudu milu ka kaula. Sabab serta ayeuna silaing kaharep bakal jadi warga ditu. Warga mana? Teu kudu omong, bagus. Milu bae ka kaula. Cek eta jalma harita yang karawak wae nyakel leungeun Mang Ardasim. Tuluy dituyun murukana kareta kuda. Cepet. Kuda sunggit kecut kulais kuda lompat bayi jeung sing jarehem ninggalkeun lembur rangkasan seor angin ting sareor cung anjing pating anjing babau dibarengan ku koreak jeung gagak letak teueung beuki lila beuki jauh Ardasim colohok ningali tetampoanna nu saraneh sabab karasana manehna di bawah hiber sok sanajan dina kareta kuda. Jap akhirna lemur rangkasan jempling taya nu kadenge. Kocapkeun isukna
majikan Mang Ardasim sanggeus salat subuh teh manehna rek beberes. Ngan teu kebat sabab katingali ku manehna Mang Ardasim kalah ngagoler di tengah imah. Kang, kakak sare di dinya udang ya subuh cai angguran mah cek pamajikan Mang Ardasim harita bari jeung nyamperkeun malah tuluy ngaguyah-guyah nu jadi salakina. Kang ieu geus beurang beurah udang okna harita bari tuluy we diguyah-guyah. Mang Ardasim teu hudang kalah awakna oyag kabeh. Awakna heuras jiga nutus jadi layon. Ningali kitungan cerit wae atuh mitra. Pamajikan Mang Ardasim ngajerit bari sasambat ka Mang Ardasim. Aduh, tulung, tulung, tulung. Pokna harita bari jeung rawah riwih ciri. Ugu bae kayaan di lemur rangkasan teh jadi gandeng. Isuk anu keur mujina sepi jempling keur ngeunah teh. Harita tetanggana langsung daratang bari nyamperkeun ka Mang Ardasim. Cag mitra, urang tunda kayaan di lembur rangkasan anu keriweuh ku reuweuh-reuweuh khususna anu kaalaman ku kulawargana Mang Ardasim eta anu keur kapaitan teh. Urang teundeun di handeuleum sieum urang tunda dan juang siang paragi nyokot ninggalkeun mangsa datang kasampeur deui. Ayeuna urang caritakeun di hiji lembur nu jauh di lembur rangkasan. Pernahna aya di Cianjur kampung Paranje. Hawana masih murni, pamandanganna anu endah nu dipantes kumayakpakna pasawahan jeung curcorna cai nu cinggolontor. Dang-daunan sing arulang ketebak ku hiwirna angin wadalingding matak betah mung ingkah kitu ku karasana kumang sarip mewah biidah nu janten garwana. Anjeuna keur suka bunga reh Naridwan jadi putrana karak mulang ti pasantren. Salami 16 tahun mondok jarang mulang. Harita pas sore Mang Sarip mewah biidah keur gunter ngobrol jeung anakna di tepas payun. Jang geralong atuh paman maneh apa mah karunya gubaran ku hidup sugan we aya izin ti Allah cager sakumaha bihara sabari deui saur Mang Sarip harita nyarita ka Ridwan. Nah kumaha kitu si pamang teh bah tema Ridwan pinuh ku kapanasaran. Ari bujang geus 7 tahun manehna teh gering can cager-cager. Abah mah watir ningalina oge. Mah ulah tambelar.
kapeng deui ngading diwet ceurik malah sakapeng deui mah kok kecakan siganu sieun saganu kitu we siganu owah nepi ka ayeuna ge kitu we ku saperti nu hidup kasaksi cek Aki Sowi kadenge mungkas pedarana lakona Ridwan ngarahu bari tuluy naik napas jero bangun anu seunggah ubaran atuh mamang maneh teh sujang sugan we atuh ari di ubaran ku hidup mah paman maneh teh bisa cager sabihara-sabihari deui ambusari harita cuma limba pinuh ku pangharapan kanu jadi incuna salaresna mah Aki ini kuibawa sareng Komarau ngapunten mama sim abdi teh kumawantun bade nyuwunkeun bantosaan seun lawan Ridwan calik ajrih painuna mah Abdullah emang naon nu teh diberasan ku mama da mama mah teu bisa naon-naon hanjaka pisan mitra waktosna kabujang seep jaga tu mitra dongeng Sunda anu judulna Muja Kasiluman Buta atanapi nyupang teh urang cekapkeun heula dugigikeun ka dieu insyaallah enjing urang lajengkeun deui atuh manggiok saparakan di studio ngahaturkeun wilujeng paturai wilujeng kantun kasadayana cah